ama semua kuat di jalan cacak kacai gepan ama telieur kasep entong keun bae ama dek paeh dek hirup ke hayang di dieu Ngumawi iteh ku Raja Astina oge parantos sababaraha kali bade dicana ka para ahli medis nanging nya kitu Kangjeng Rama teh alimun wae rupina ieu mah rupina Rakabatara mah aya pilanongeunana kuning ama saurna teh aya pilanongeunana di ditu entong pertahankeun ama kasep munyaah ka ama lamun aswatama mikeun ama sarua jeung teu nyaah ka ama ih nyaah bade dilanongan entong kasep cing persantene apa cing persantene kesepuhan entong ngarepotkeun angger alimun gini haturkeun ka Rakabatara wirih Kangjeng Rama teh ku pemerintah negara Astina ke ku Raka Prabu Siudana ku Kakang Karna ku Raka Prabu Baladewa bade dilanongan alimun menawi samun bade kumaha nolakna kaula da ieu teh tugas ti Rakabatara kedah kabantun wae wayahna we entong dibikeun entong kasep ya tenang aman hapunten we sih moal tiasa kasangakeun panginten da kitu kadangu ku salira oge Kangjeng Rama teh nolak diajak ku saha-saha oge rupina ai kaula mah bade maksa wae pertahankeun ya bade dibantun ayeuna keneh kasep maksa mana kabina-bina teuing teh aya tampolong gigireun dagorkeun kana sirahna kaya ulah hapunten saurkeun ka Rakabatara upami leres bade ngalandongan mah sanak we ka dieu we angkat kitu kedah kabantun ieu kasepuhan ulah kasep panuhun ulah bade maksa we bilih aya hal-hal teu diharapkeun bade kitu bade kieu tetep ieu kasepuhan bade dibantun ku kaula cing kepret kenya suata mah cepret karet gelang padauna lain aya karet gelang tadina meja di kumaha hakan nya cepretkeun kana matana atuh hapunten moal tiasa bade dipaksa ku heula wis sampean pami kitu mah sanesnya panginten da ieu mah tugas aya hakna keur aswata mah pikeun mertahankeun halus anak aing upami kaula maksa teh kaula aya hak pikeun mertahankeun ngage jalan kumaha bae mangga lamun kitu carana kaula rek maksa aya keluar bisa anjeun maksa ka bawa Kangjeng katsana Kangjeng Rama semplakeun latak-tak atuh apa kensa pegatkeun bung salabar keluar geutis satetes amakan sanami keluar Jawa Tinaga ayo lamun kitu carana ditunggu di luar Oma tewak gimana doa
pagulingan rana datan nerat tangan demane pagulingan rana genera ingkang sampun prata genera sampun prata ya sampurasun eyang saha waya dalem Gatot Kaca aja kasep kadieun kasep kunaon eyang teh yang teh udur bager Bima mangkukna Bapa hidup ka dieu jeung Arjuna nah teu jeung hidup manawi teh eyang teh biasa we damang sabulan eyang teh kasep waduh eyang kumaha cu eyang bade dibantun ku wayah dalam dek dicanaka mana ieu perintah wa Batara eyang bade dibantun entong kasep eyang mah dek hirup dek pae ge di dieu we bageut ulah kasep wayahna eyang bade dilandongan tangtosna oge entong bade ditangkap barang Aswatama keluar atuh ieu aleutan ti nagara ti puseur dayeuh Astina nyaeta Citrayuda Citra Soma Citraksi ngahajak maksad ngalayan weh dulur naon tingali naon itu Aswatama gelut ayo hai Aswatama nguningkeun Kangjeng Rama bade diculik kusaha ku si Padma negara cenah bade dicana ka nagara Dwarawati beja bade dilandongan maksa keukeuh maksa dipertahankeun oge aya kitu nepi ka tega kaulan dek diteugelan ai lain dek diubaran tah si goblok dagor huluna kayaknya tuman haling lah gede kaulah heula we betul